Hadirin keluarga Jembar, prinsip hormat alhamdulillah orang sadaya para sami-sami nyaksani prosesi akad nikah antawis kedua mempelai alhamdulillah haidina kelancaran. Mangga orang sami-sami doakan khusus kaguaran cina doaan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Mudah-mudahan hidup doaan gadis kasih dina ngabina rumah tanggi nasing salalawasna aya dina ridho sareng panang tayangan Allah Subhanahu wa taala dipaparin keturunan putra putri anu saleh sareng salehah oge dijantankeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh sakumaha biasa ada Sunda saparatosna akad nikah aya sababaraha hiji rangkaian acara adat anu diantawisna nyaeta acara sawer panganten sungkem puaplinkeung oge acara adat bantayan anu sanesna. Mangga ieu acara adat bade dikawitan ku acara sawer panganten. Tes inti tina sawer panganten ieu pamudah-mudahan hidup doaan dina ngabina rumah tanggina sing digampilkeun rezekina. Kalian rezeki anu halal anu berlimpah anu barokah sedang mudah-mudahan hidup duaan sing dijantankeun jalmi-jalmi anu resep bersyukur kana nikmat Allah Subhanahu wa taala ageng alit rezeki kedah disyukuri bagarinya oge pamudah-mudahan rumah tangga hidup duaan salawasna aya dina panang tayangan Allah Subhanahu wa taala amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten kasadayana anu bade mungut nyawerna sing tartib anu bade ngawurkeun oge sami sakalide ibu teu keng waka aya anu ngawurkeun anu ngawitan ngawurkeun panganten saparotos sapanganten mangga ibu bapak tiasa ngawurkeun mangga ieu halangna urang dikawitan bae. Punten musikna tiasa off heula ya mangga urang dikawitan. Bismillah urang gawitan hidup kinanjar bagja tepung rapi jatuh krami muka lembaran cerita datrat dina rumah tangga cimatna ngan welas asih antara hidup dua amat kalih kana kawit entep tetep tepung rasa Dumaling asih maading iringan cik asih lahir batin tumut kapapagan sepuh tawis hidupmu pusti kunci kedua kebagjaan ayat di sepuh utami pundut mah anggur doana sang kanting trip lagi rabi ungkas kadung ariung lembar banyak sami dada pura sakit nu kapihat permugia aya berkahna kanggo panganten sakali amin ya rabbal alamin mugi ti nang tayungan neng tiasa ngaradag heula bager punten teu aya anu ngawurkeun panganten tutup heula ditutup ayungna kan tiasa ditutup mangga mohon mayun kapal ditu dialungkeun ka pengkar punten ngarendeng mangga dina hitungan katilu tiasa diawurkeun bismillahirrahmanirrahim siap-siap hiji dua tilu wur nengna diamankeun heula punten pangantena diamankeun heula mangga sok diamankeun heula ya bismillahirrahmanirrahim awur receh na
awur 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 receh nadi awur 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 permena di awur awur. Ibu besan tak aja nyawer awur permena di awur awur. Asa teu aja katinggal lembarna ibu. Kanjut kunang mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Siap alhamdulillah. Kalau resep neng nabungsu mamahna sarang ibuna badai ngaperukeun kanjut kunang. Sakada pula ibu dina hitungan katilu. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Atas wae ieu nyawerna. Atas. Awur mugi keselamatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara sawer panganten langsung mangga bade dilajenkeun karena acara adat sarajengna aya acara adat sungkaman huak lingkung ugi acara adat anu sanesem. Mangga dihaturanan ka Ibu Ramakna di kedua mempelai mangga sabar sediasa linggih di